Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, ari hirup ula eleku salaki, musolian ala nabil Mustafa, lamun galak gewat bebeja ka bapa. Wa asta'inullahu fi alfiyah, komo lamun teu bisa mere napaka, tuqaribul aqsa bil abdi mujaji, lamun deket tong dibere sunah nabi. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, lamun aya istri galak kasalaki, musolian ala nabiyil Mustafa, gowat giru bebejakeun kami toha. Wa astainullahu fi alfiyah, mun bisa mah tong wakabali ka imah, tuqaribul aqsa bil abdil mujaji, komo lamun teu mere sunah nabi.